ngeri jasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deulekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jada jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya itu tinggal didelekeun bae kasaksian ge ku urang emang mah istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teh daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal deulekeun geus rarang sadan calo nu ti heula ge ku ari teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana ku ari anggeus lamun salah sing ada tah lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boganan ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat na ge teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae Kiai Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan Kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka Kiai geus jadi atuh jauhan Kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae Kiai tengetkeun ku sia Kiai lah cenah Kiai uci geus atuh aing mah lain Kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa yeuh pugu Tangerang pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku ari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin coba Kiai aya nu nyambut nu fakir mun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Ini
nya bangun mau kempleng tahun menta-menta bejakeun keur suare can bisa jadi kieu teu bisa nyambut Assalamualaikum ke anakna coba deuleu sa jadi eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa berak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna ka luhur oh Cianjur ya kajian kukumaha ge Cianjur ya bae kajian kukumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor sih aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang kebetulan cetek aduh asa jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah je mangkumaha eta teh utusan Allah nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut duh nu miskin mah datang cari kayak gitu cai nginumna gelek oh kurang kene tambah sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur Siapa asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu pakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah ngahormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je nyana dihormat aing teu balik sia cek bapakna balik ulah mondok di dinya kunaon tuh aing teh dihormat datang ka dinya pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana teu ngahormat ka aing kuna aing mah kesangan bae ka dieu pan leumpang naik ojek betul pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya can balik ceng pindah mondokna awas ya nang sae teh nang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ge rakyat leutik Lip beja berbah ya bagan ceng ya coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atuh anak itu biasa bae tuh ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berbah aba teh jaberta bata beja berba teh jaberta bata nim jaberta tama jalan mata sinjaresi ajuris mata sia nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun anu sugih kos kitu Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nusugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nusugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna. Lamun sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna.
ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngebangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanna Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang zambun ujilat ukubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih terus kaju balik masuk perwitan ih sakumaha parawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadarnya bae jang moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ke orang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus pohara jasa buka batu bantar Serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat ukubat dosa nu moal kebel deui disiksa kan kadangnya lain deui cek jana teu ngeunaheun ieu kae tenang heula eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus diomong kos kitu mun paeh bal kebel ieu kahisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kajen kumaha ge jalain cakula jak nabi tama kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di warna motor begitu di warna motor marhaban bi syiari sholih tolol datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah ieu kos aju kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan ku urang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ye atuh tah mah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku mau Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema
merenanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mau ngeta kan emang mau jadinya sok ngakolan bapak sok menta maksa itu mau ngaran teteh kos kita deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syiaris sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiaris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiaris sholihin tapi iya ya nusugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah kadinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuengkeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres ya bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunya anak tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tapi pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha jasa ieu teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuari aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah pajar isa demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mah engke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagana teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke ujiana hudang sial meureun ta Amerika Amerikana lurah paltogeun habak ja eta kepanjangan tangan Amerika
ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket emang kumaha gitu tah ieu kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye aduh ampun Masya Allah karim nah ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan lain ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya mah naon deuk lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus kitu bae geus hese-hese kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahat nak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu sejen geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga jat teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran gitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah seagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Salam gol idza ra'aitumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim
fa inna madzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu, eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deulekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateunan naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal didelekeun wae kasaksian kayak kurang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk kuari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa kuari eta moal kembal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kembal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal deulekeun geus rarang sadan calo nu ti heula ge kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jaloba jasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah jadulur mah amang pan camatna ge jeh teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur kuari sing hade ka diri urang aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urangna ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cekasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa yeuh pugu Tangerang pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku hari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin coba kiai aya nu nyambut nu fakir namun aya kiai na keur ngedeng bae kitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak.
itu ini cina ini nya bangun mau kempleng tawang menta-menta bejakeun keur sare can bisa jadi kieu teu bisa nyambut Assalamualaikum ka anakna coba deuleu sa jadi eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa berat rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna kaluhur oh Cianjur ya kajian kukumaha ge Cianjur ya bae kajian kukumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat teh lagi ditegor sih aku Gusti Allah ditegor jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang kebeban ceget aduh asa jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya aya kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah je mangkumaha eta teh utusan Allah nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut duh nu miskin mah datang cari gitu cai nginumna gelek oh kurang kene tambah sakanu pelayana santri geus eueuh deui nyutai teh mah cai sumur sada mah asal cai bae geus habek teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu sambut bu masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu pakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah ngahormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri jeuh nyana dihormat aing teu balik sia cak bapana balik ulah mondok di dinya kunaon tuh aing teh dihormat datang ka dinya pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana teu ngahormat ka aing kuna aing mah kesangan bae ka dieu pan leumpang naik ojek wah pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya can balik ceng pindah mondokna awas ya nang sae teh nang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ge rakyat leutik leutik beja berbah ya pasan ceng ya coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berbah teh jaberta bata beja berbah teh jaberta bata nin jaberta tama jalan mata sinjaresi ajuris mata sia nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujjilat uqubatuh di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujjilat uqubatuh dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun aya nu sugih kos kitu Kangjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nusugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nusugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna. Lamun sugih ajak titah
ulah nanjerkeun syiar salihin kusugihna ajak deketan ku maneh geus dideketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanana Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang zambun ujilat ukubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha perawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadar nyaho bae jamual ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina aja sugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat ukubat dosa nu moal kebal deui disiksa kan kadengeuna lain deui cek jana teu ngeunah ieu kae tenang heula eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus diomong kos kitu mun paeh bal kebel ieu kahisab ban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kajen ku kumaha ge jalain cak kula jak nabi tama kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor begitu di motor marhaban bi syiari sholih tolol datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah ieu kos kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan ku urang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nangge ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ye atuh tah mah geus pokona kitu bae geus ti Gusti Allah Allah Maha Kawasa jelema
nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mangmawakeun kadinya roti di jejelan ge ku maung Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema meureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta maung ngaran teh Gusti deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tanu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiari sholihin tinggal kuari mah bergerakna di syiari sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiari sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung cuekeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lumayanan aya jisamsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres ya bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunya anak tah eta pas kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum mub lisun fakuti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandak tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti adabirul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah ieu pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha jasa ieu teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuari aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiai na mangke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagana teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang
nu mabok hujanan urang sial merentah Amerika. Amerika lurah pantaugeun habak. Eta ketang panjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Nah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Ampun Masya Allah karim. Ayat ya numantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya naon deuk lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu bere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah. Setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pasabagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje. Geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui. Ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran kitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar
nu naik ke turun jangan nu peting disip sarua malaikat disip sip 2 nya sarua. Oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafazoh ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek aing membungkan tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek anjeun Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali nakanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna pugu aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kene ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau orang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur tengenaeun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah kadieukeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan iman kali 5 juta pan semeterna beuh pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakak cokot ke adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeukeun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tu ngenangkeun pikiran bae geus geus mah kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakit masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae ngegerahan
maksudnya dekat neraka lah pokoknya nu penting ya gegeran ya puguh ka neraka leuwih panas tah ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah iya mana maling motor yang geus bisa ngahelak deh jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci sungut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru waziratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek cinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun tah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu batur keur pasini kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek kieu. Senang kuari mah sombong ge cek kieu. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ka segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing hanjakal teu kosia we ki. Ye, kuari si hanjakal. Baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Wari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh nuju mana isu bae nuju mana 11:30. Tapi 11:30 ge lumayan kene sih, endog-endog bae meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum
ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi, nang Allah kade. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenan Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentek bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu matak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu pan, kos itu teh kajen tinggi halangan ku kumaha moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup deui gua ledeng. Ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotana. Aing kapanggil ta moal, tenang pun, moal pun, kalem ae. Aduh, Masya Allah, lainnya nabae, loba. Tuh kan, yes eta. Asal Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu. Cak Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ieu kanu lurus uang teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara deuk henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama. Sanu nyaho ke aya jurig muncul. Oh, bae aya calingan. Teu jaho urang.
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang deuk nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu. Ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Tok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pan eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Ta ieu kepentingan-kepentingan ieu lah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teh carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan-kepentingan di luar Allah cilaka. Eta teh nu hese ge. Nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personalia hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula. Simpen di dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun. Tah, ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat loba tah mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid
keluarkan geura hubud dunia dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunia jeung hubud ka aing di hiji hate keluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara serut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jelema overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol tah panjenengan we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sakiru Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri ka lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung gajeun kuku mah ge janyana kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah. Ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas. Masyaallah karim. Lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Yip. Gusti Maha sagala-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeketkeun Allah. Deket jeung Allah miceunnan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur sia ka ditu. Leutik. Istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu aya aing istirahatkeun kinu kitu karakpol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu. Lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuna naon. Nah, balikan deui Allah te allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah. Agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji, aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah. Nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah
toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid Ustad Pajaid ke mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua gawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka jati kan nelayan. Ditanya kok siapa ka jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Nu di imah leteng hideung. Aduh, mulai guys. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kok sebegeleungeun kada dengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ta caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata teh masyarakat luar biasa indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocode henteu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungu teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat liya belu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ikut diperhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya gitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae sia sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deui ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liya belu fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab nyala pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah baik nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu Itu Menara Kudus.